Ojing kasar. Bener bos, ya mah lu ngajian perhitungan. Meeting, berarti ente oke iro. Keluar getih seueur temi tinu hidung. Salah olahraga. Saha mah. Corona. Apa tinggal? Grid being cleared. Marquez 5 points behind Rossi in the 5 points behind Rossi in the championship. A race victory would give him the lead in on the grid to the harder option in the championship. Big news is Nick at the start of this 25. Round 3 of the MotoGP World Championship, and what a start! Termas de Rio Hondo in Argentina. Start by Marquez and Espargaro. Espargaro currently running in first place up the inside of Marquez. Bad start by Andrea Ina. He's back down to about 6th or 7th. Espargaro got away well on the Suzuki. He leads Marc Marquez. Valentino Rossi bumped out. They need to make sure the problem is they need to. Would you expect, Dylan, for the Yamahas with that extra hard option to come strong towards the end of the race, because it's all the... They need to make sure that they manage that tyre, because you also don't know how the guys are going to be managing the hard. It also last year towards the end of the race there was some what they call blistering in the tyres. Now obviously Bridgestone would have worked to make sure that doesn't happen, but it depends on what's going to happen with track temperature. The problem is last year over the finish line, actually still cranked over. 20 laps to go here. At the end of the race there was some what they call blistering in the tyres. Now obviously Opa, mais um! Ih, rapaz, foi atropelado. Olha, que sério, foi atropelado, mas... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos ngantunkeun dunya murid kajati mulang ka asal murid rahmatullah anu namina Bapak Hasan bin Bapak Saying. Parantos ngantunkeun urang sadayana, parantos ngantunkeun keluarga ku anjeun. Nembe jam 10 langkung 5 menit Ibu Mina Kuanjen. Puasa gitu mangga kepala bagi sadaya
Urang sasarangan takziah ngabeberah ka keluarga ku anjeun dikantunkeun. Muga-muga almarhum Bapak Hasan bin Bapak Sayeng jeung aya dina rahmat jeung aya dina panepian Allah Subhanahu wa taala malah mandat anjeunna ditempatkeun dina tempat anu mulia Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rupina mun ningakeun kabar duka dina dinten ieu wabil khusus keluarga dikantunkeun ya aranjeunna sing paparin kasabaran katawakalan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kana sagalupi paratosanana. Akhirul kalam bila bisa dilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.